Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak sudah dilantik yang kedua kalinya. Insya Allah Desa Cinaretel bakal dimajukan ke Bapak. Gas, gas, gaspol. Jangankan menang kalah, mati dalam medan pertempuran. Kita siap. Weh, Ro, kok masih dilantik Chan? Atau enggak sih? Ya makanya diajak anak udah diantar. Terus tadi kumaja ngasih dilantik jangan ada kena Surya FM aja pabelit jeung ngomong ke. Kumaja jeung tampang nama gagah ieu Jaro. Ari ngomong eta pabelit jeung huntu parehol tanaon huntu. Dia masih atau Bapak teh geus terbiasa, pokoknya geus milenial Bapak mah. Atau Haji Epul mah belum tentu bisa doang gitu. Nyong ngemlek bae bibir nama. Kamar ge kejang pan eta. Pading si tong. Atuh geus selesai yang podar lo saja Epul ya. Ajo, ari jeung Hansip mana ya? Yang ngopi tanaon. Ya mau ngomong-ngomong duit bae sih, Bapak karek PPA-kan. Ya urang heubeul teh ka kantor-kantor ieu. Kumaha yo, hayu urang ka kantor tong, kantor bareng kala. Ayo, Bos. Aya orayan doang. Ke mobil. Make lah. Oh ya. Awas. Woi, Jaro. Bener-bener jadi Jaro bebeakan dong kimat ho. Biar kabukur-bukur ya mah. Aduh. Woi, Ro. Woi, kamana Jaro yuk. Hoi, Sip. Aduh, kalau mau biar taruh, hoi. Woi. Atau tulungan ya. Ayo. Atau beli tarik, biar bisa asup. Ya, kudu. Balikun kalau mau. Gerobak mah balikun. Oh, ngap. Woi, Ro, di belah mana, Ro? Atau balikun, Sip. Ah. Oke, Ro, tangguhan, Ro. Istighbar bae muji-muji ka Allah. Adin dia masih. Kalau dia mau naran apa dia mah. Aing. Dia mau kupulang mau aing kotak pangkok bae di kurungan. Patos ke kotak pangkok. Weh, dia maro atupan musibah mah kabeh ga unu nyaho, takdir, jodoh, rezeki atau Allah nu ngatur. Maran ya orang keur apesna Jaro di dieu nangkup dina gorobag. Da teng borong sajan pincang suku ge urang semenang pelantikan Jaro. Atuh dia melain musibah bener emang musibah dihaja Hansip. Dia makan cola bayi mau gerobakna. Masa dia alam bunggak deng. Bunggak mau Jaro. Lain mau ke sih mah Jaro. Wow. Sip cokot duit cokot. Beuh ngopi luwak di gula ana tah Oh. mah. Beuteng seubeuh. Ajo 10.000 jeung meuli. Nya aya pentil sungkun jeung eta. Oh. Sukun digoreng Ayo, kelapaan ngeuna. canak begon. Ayo kumpang Sip. Canak begon canak. Urang maya ya. Kira aku bapak staf negara pemerintahan. Mang oke gun bae bapak mah aya atos mah. Canak. Jeung sing leng. Mohon sareng meser es eta jeung leng eta sukun atuh digoreng. Canak. Sukun. Mual kami. Dia mah sih goblok. Dicokot teh duit 10.000. Kalau aku si Igun, atau gue asa diogol lah dari penbikang bae. Hilang ingatan. Atuh lain teu ngeunaheun pan ro. Gugur be kikian. Naon eta kikian mah naon? Ini gede mah aya sukun bang urang tanya ke sukun. Sudah harus sukun pentil Atuh kunaon. mana sukun pentil jeung naon? Tadi mah ogoan pan. Sip, ya antar Bapak ya ke masyarakat ya. Di mana ya masyarakat Arayana ya? Eta sip lah buah sukun teh cokot tah. Oh, teh masyarakat mere buah sukun Oh, nya. sering bekalan bae. Pulungan. Ya mere buah ieu teu bisa mere melon gitu. Teh melon ieu ro ieu melon lebak ieu dong kieu. Oh, saya eta bala nu aya bae. Tanya heunya masyarakat mah Masyarakat ya baheula ge Sama- bareuki kana sukun. kulitna ge doang melon pan ieu mah. Melon itu kurang. Naon ya sip? Astagfirullahaladzim dia belum atuh kieu ji. Saha jeung indun kantor ge kiri mah. Neng. Kena Neng. Neng, aya mana Neng? Dah bikin sip buah sukun jeung Neng tah. Ya, basukon. Jangan ke emaknya. Goreng gitu. Tuh sip tuh masyarakat kerasa sapu tuh sip tuh. Bener kabeneran awet ronya. Oh, ieu keur bagi-bagi sebuah sukun ya. Teh. Moal Ya aya nek bagi-bagi semako can turun. Di desa lain bae moal sukun aya. tah. Moal aya. Ieu sip bikin buah sukun ya mah di cekelan bae. Bikin. moal manggih desa Cina. Atuh moal. Bener bagi suku. Moal. Eta mah amun dipeuyeum eta dong buah melon asal. Oh, amis. Kamu lagi ro? Kadi orang kagang kancil kadi.
Woi, ro. Kunaon? Tadi nggak itu. Aing atuh kana ieu dia kayak kana cangkeng. Aya bajing eta. Aing. Leumpang najing doang eta bae sulat salayag. Ro. Kunaon Sip? Astagfirullahaladzim dia mah kacolok. Allah Akbar. Dia masuknya di balayun bae. Allah Akbar. Mau kelan Sip. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bulu ketemu bulu ocet leo apa ngileo. Cager. Aduh. Ya Allah. Mah, geus rada mendingan. Begitu dong monyet, Ro. Kan dulu aing. Ro, aya kotok, Ro. Oh, Sip. Enak jadi tewak teh kota masyarakat ieu meureun. Tolong tewak. Mana naon? Tah. Tak ka dieu tah campureun tah. Ayo. Tewak udah Sipnya. Aju kurang ujung-ujung liwat penting. Oh, ayo. Kemana? Ada dia. Adi itu tuh. Ayo. Kotok, nggak sehat, Ro. Aduh, Sip. Daun ieu urang kalah udah kotok masyarakat ieu. Kumaha jeung ita dina ieu? Atuh meuli Sip, kabina minit teh barakan ieu kotok ieu paling sabaraha duit sih sekilo. Katanya pan, ditahan ongkoh. Tarewa kotok panaya beka mana ka masyarakat. Ari buah syukur dibikeun ka masyarakat, ari kotok masyarakat dipaling. Untungnya pan eta jaro. Sepan politik company mah. Naon jaro mah politik company. Ngegel hayang, ngelek hayang, ngegendol hayang. Mau pamake. Teman hidup membuat kita bahagia.